Raksa Art Production. Raksa Art Production. Iya, cai inum nya. Kumohon bah. Da anu belah luar mah geus disareatan. Ngan bisi make tanaga batin anu tumrapna ka awak maneh aya ruksak di jero. Sumun bah. Ya, heg geura inum tah. Sok, beakeun. Percantan abdi bah. Kumaha enak karasana tah awak teh. Waduh, seger bah. Brai cenah rasaan ge pikiran-pikiran ge normal deui gitu bah. Kadina mah aduh pararoek pikiran teh. Atau lain ge disebut Abah Daud kitu-kitu acan mah. Santen lah. Da teu sakara-kara gini eta nu sakitu bararengona teh tuh, coba. Cager bener eta nya tadi mah geuneuh petihan. Ayeuna mah meni rupana meni beuki goreng wae. ngomong teh na disebut. Kan bener. Beda ieu mah tuh nya irung misah jeung culinya. Heeh, irung misah jeung Tuh. Bener bisa. Mah kunaon kitu atuh bayi teh. Tuh Apa medengki ya ka kuring ge. Ari kitu, atuh kunaon ieu irung jeung ceuli make kudu misah ceuk sombreng. Nu bener Pak atuh ngubaran awak kuring teh. Hah, abrek? Hah? Ai si lain ngomong naon bieu teh? Mun saparantosna di landungan ku Abah, Heeh. irung sareng ceuli misah. Bener Pak atuh lah sisirian aduh patanak buah ieu teh kieu Pak. Jang. Tuh. Istighfar atuh eling teu. Eling kuring oge ngitung 10. Heeh. Dua bisa. Ari eta ilung jeung ceuli teh kudu ngahiji. Ieu Aduh, preng. Ulah sok ngomong simbolis wae cari jejak boro sia gua aing. Salah. Ai irung mah biasana apa dihareup ceuli digigir. Heuh ceuli digigir. Irung mah jadi pabisa. Irung dihareup. Sugan teh misah. Bener nya maaf. halisna jeung panona kan misah deui nya. Geus disigu sakieu mah. Kayak sih udang-udang minta pelet ke Abah yuk. Tonton kan tukang lain dah. Diperlu ka Abah ya. Dewek ican beres, Pan. Kan ge cager. Lain soal cager di luar cager sote. Yuk soal lah pan eta pan dah. Soalna Soalna atuh kitu mah. engke saurang-urang atuh, saurang-saurang. Pek atuh pek. Dewek beres, karak si lain put. Yes, coba Sing sing tenang. tenang. Teh itulah jadi ngaganggu bae ya. Coba eta nu sejen anu kurang perlu mundur saeutik diukna. Samakna eserkeun ka ditu samakna saeutik. Hiji yang hiji ewang udah jadi soek. Sok, jembreng. Tuh, Eta teko jeung asbak adenyakeun tah. Tah gitu supaya rapih beres. Tah duit asupkeun ngana kantong duit. Keun eta mah. Put ka dieu. Hah? Tuh, deuleu tuh.
Naon aduh perhiasan abah mah tuh di kamar tuh nu keja tuh. Naon eta teh naon? Eta gobangna kerisna panjangnya. Ceuk eta naon tanu ngagayot eta. Nu ngagayot. Barang abah nu ngagayot mah. Jimat, jimat. Eta di luhur ngagantungkeun. Buli-buli. Nusuk di kukusan teh eta we pan ku abah mah. Krim, lain takrim boga di imah nu ngagayot. Dibawa, dibawa. Disebut eta kunang naon teh? Kanyut kunang. Dia iya katanya. Geus atuh jadi ngobrol cenah rek aya perlu tapi ngobrol nu lain-lain. Dewek mah nunjukkeun pangalaman pan si Jibut mah kakarak ka dieu. Keris panjang teh eta. Ton, ngomong-ngomong pan Tony mah tadi mawa minyak air mata duyung. Duyung mah lain. Mawa naon ciling? Mawa minyak samin. Salah aduh sekalian teh gareno aja di bawah. Bulan. Iya duakan, parukuyan, kembang 7 rupa, ya bawa kumaneh kadinya ya. Berat ya. Nyapekeun wae atuh deui. Dina komisi preng maneh. Geus dah. Indung mulai da begananya ini. Nog hakan tanu hejo. Nog si Hejo. Eta nog kebo. Atas bahaya disayogikeun. Basa itu Dilari beli aya nu kakirang, naon deui bade dibantuin di luar. Rim, tungguan di luarnya. Sok kadinya. Sabab ieu beunang disebutkeun rahasia ieu masih eutik, aya rahasia. Tah kitu sok beberes. Kayana kieu Ujang Toni, abah teh rek tumanya anu sacara jelas-jelasanana. Duduk perkarana. Ieu teh naon sababna Jang Toni teu pika aya peristiwa model kieu. Tah kitu. Nuhun. Nuhun bah abi ditaros tina ngawitan. Nya akhirna mah pan abah-abah keneh nu tanggung jawab. Gabungan abah ngaku anak buah ka abdi. Kolot naon ngalana dewe lamun teu bisa nulungan kanu jadi anak. Eta bah, eta nu disuhunkeun teh. Ya, kieu bah. Jadi abdi teh nyaeta baheulana teh, lain baheula lah 1 tahun setengah gitu lah. Boga cita-cita hayang rumah tangga. Eta anu diimplang teh bintangna kampung abdi teh nyaeta Iwati si Emeh. Aduh, atuh dedeg bangadegna da jadi naon teh sabiwir hiji lah sa kampung eta teh. Malah tetangga kampung ge lamun bisa asup, maka kampung kuring jigana ngaganggu ka si Emeh ngan pedah sieun ku kuring, da kuring teh di dinya jadi kedotna kampung eta gitu. Oh. Di seluruh pemuda mah kaharti. jadi ngerih ku kuring. Jadi eueuh nu daekeun. Samalah mah kuring bapange jeung si Emeh teh geus 1 tahun setengah, pengorbanan geus teu kahitung bah. Ke. Aing ngaran si Emeh mah lain anakna bisa miah teh. Eta Anakna mah Dropi. nya eta. Raksaat Production. Kataji lah. Leutik, campernik ya. Kulitna koneng. Rambutna teh panjang, keriting. Geus teu kudu digamarkeun soal eta mah. Da abah ge ngorah heula, deuleu ngorah heula. Geus kaharti, geus kabayangkeun ku abah. Soal eta mah. Nah, atuh dasar sial. Pengorbanan anu geus teu kahitung teh. Jabret teh boga salaki da teh, lain ka urang kampung dieu. Ari kitu Jeung lain sababad satanding deui ka aki-aki, bah. Uluh. Pedah kuring keur si Emehna dikawin ku manehanana teh kuring keur eueuh di kampung eta teh. Balik beja geus kawin. Kawin teu, bah. Oh, Coba. ai keur abah mah teu meureun da heueuh teh aya hubunganana. Ieu mah perasaan anak buah dinyerikeun kitu, abah milu nyeri teu. Heuh kapaksa kudu milu nyeri mah meureun milu abah oge. Iya atuh ulah dipaksa bah ka nyerina. Heuh nyeri we geus Gitu nyeri. Jadi anak nyeri, abah kudu milu nyeri. Anak wirang, abah kudu milu wirang pan gitu. Da gitu. Jadi untung anak buah abah kudu milu untung. Tah ini da karugian, abah kudu milu rugi. Ke. Tangan ieu abah terek nanya urang mana jeung saha ngaranna eta salakina. Saha tadi teh? Kabogoh teh? Si Emeh. Heeh, eta salakina si Emeh, urang mana jeung saha ngaranna? Memeh nerangkeun kuring rek nuntut heula ka abah. Oh, Abah memeh nerangkeun salakina si Emeh ya. Mentak abah supaya sempatik. Ya, supaya sempatik ngabela ka kuring. Abah asal hayang nyisig lumpat teu ka sasaha. Neangan si Toni.
Lain sagunting deui setengah lempeng bako teh dikirimpan. Abah eta mah. nunutan hayang ngopi henteu kasasaha menta. Neangan si Toni belaan amanat-amanat. 1 kilo, setengah kilo gula. Kurang kumaha. Ieu teh rek dagang kopi rek naon. Ieu tuntutan ye. Mun dituntut ngomong adekeun mere atuh geus bising eraeun. Justru eta lamun jelema era berarti sempatik akhirna. Dikaan urang mau ngobrol abah bengong mending ngacai bah. Abah hayang sirih, desok medar sirih, kurang kumaha kuring. Hese meuli belaan maling tengah peuting bari ngarona. Geus kaharti eta mah geus teu kudu didokengkeun deui. Masalah eta mah wajar anak ka kolot ka anak pan kitu. Nya ayeuna wajar kolot ka anak kudu ngabela. Ulah ngabela bah. Pokona mah dug nyumpet nyawa dibelaan sirah jadi suku jadi sirah atuh palebah dieu mah. Ari abah mah teu kudu nyaho salakina si Emeh, pokona mah si Emeh minta dipaehan ku abah geus, gitu. Atuh mung cenah salakina kudu dipaehan, mending mana teh mah? Beres lebah dinya mah tong bujang-bujang. Ai maneh bogoh henteu ka si Emeh. Nyata ari bogoh mah bogoh. Ayeuna mah kudu salakina nu diala. Tadina nyerina mah nyeri ka si Emeh. Bongan nek kawin teu bebeja ka kuring, tapi dipikir deui lamun si Emeh dipaehan, pan kuring bogoh ka si Emeh. Salakina we geus paehan bah. Tasa salakina teh da kudu nyaho ngaranna apaan? Jujulukna mah manehna bok war-bok da mena dianggap asing di dinya teh. Lain urang kampung lahir di dinya lain pengumara. Mangkaning sombongna teh kudu bilang mindalik bah. Nah angtang sajagona kampung ieu cenah. Ieu cenah si Buyung. Cenah kitu. Hah? Si Buyung? Pak Buyung? Waduh eta nangtang sajagona kampung ieu cenah. Kaluarkeun, tarung cenah jeung aing gitu. Pogo we atuh barudak ngora teh ngaranna budak ngora tah. Jadi korban beungeut kuring tepi ka jadi setan teh tah gara-gara digebugan eta teh ku Ki Buyung tah. Sok pikirna ku. Bah, ini abang ngau leunggeus ngadengi Buyung teh. Hah? Ini abang ngalamun atuh. Lain kieu euy. Aing ngadenge si Buyung kitu teh da puguh teh lain deungeun-deungeun. Saguru, sailmu, sarasa, sapangawasa. Saguru sailmu pantos. Ai ka itu mah bah atuh geus jauh pan abah yang ngaku anak buah teh ka dieu ka Toni. Ayeuna mah tulunganna pan abah teh koplokna Toni. Naon teh? Kolotna Toni. Abah teh kolotna Toni. Toni pan bakolot-kolot jeung abah. Kolot kumaha? Teuing lah kitu kumaha Toni kayaknya lah. Ngomong teh sok ngawur. Ya kieu ya Jang. Kumaha coba? Ari kudu abah turun tangan tapi ka ngaragragkeun sumawana ngaragragkeun dampaleungeun ka ngaran si Buyung mah. Abah teh geus teu kumawasa. Tuh. Sabab eta teh batur saguru terkecuali anu sejen. Teu sanggup we abah mah. Kaina kieu. Kieu kajeun teuing takrim abah teu turun tangan oge asal ulah rek turun ceuli nya. Masa coli turun. Turun ye. Emang kieu bah? Lek naon siapa Kim? Nya abah siga nu tanggung jawab ai kieu mah nya. Lain jiga deui bener ieu mah. Tanggung jawab Kendor pokona mah jadi urang ge. Kumaha atuh ieu mah kieu Kim. Lamun Abah Daud teu bisa nulungan aing mah rek maehan maneh we di imah Abah di aing. Bos, kumaha bah? besok aing geus dicabut ayeuna mah. Tanggung jawab lah bah. Kieu ya. Aing geus hirup ke kapiran dibela henteu coba. Coba sok kuring maehan ka Abah ayeuna ka Abah Daud. Pan goreng kasebutna anak buah maehan guru. Ayeuna Abah teu nulungan, geus we maehan maneh kuring mah. Pan sia make ngomong ki. Bohongan si anak buah diantepkeun. Kieu ya geus. Hayang kana bakona jeung kana kopina wae, Bang. Geus teu kudu ngomong wae. Tah ayeuna ye. Tampokeun ye. Ieu teh jimat ye. Salajan bari jeung mangrupa tulang. Ieu ulang tah, kudu mencere. Deulekeun. Tadi teh anu tadi tah. Ieu ku Abah rek dijian. Ngan soal terap atawa henteu na. Nya eta terserah kana kekuatan batina. Saha nu apes eta nu bakal keuna. Ya? Saha nu jaya pasti bakal ketolak. Atuh lamun ieu senjata Abah balik deui ka Abah, Abah anu bakal jadi korban. Ieu teh biasana beuh pan dewek lain sakali wae ieu nganter jelema teh nya. Minta tulung demi pembunuhan ye. Maksudna pembunuhan pakai tenaga dalam teh susah nangkepna pan. Lamun dibacok mah gampang nangkepna. Tah ieu teh nu dicekel ku Abah teh nu herang tah tanuk teh teh. Tanuk. Tanuk jeung tulang mah eta. Tulang mah di jero daging, ari tanuk mah di luar daging. Menang. Enggak cokor si ompreng.
tanuk herang teh ka itu seukeut ka dieu seukeut teh nya. Biasana mah sok ditiup ku Abah. Eta naon bulenak dengan pirada bentelu. Bu eta tulang. Sok ditiup ditiup teh ngaluarkeun seuneu teh euy teh. Ayeuna mah Coba tenangkeun lah pikiran. Mbah sadaya-daya pokona mah asal pabuyung paeh we pokona mah. Pokona rek salamet rek cilaka detik ieu poe ieu Abah rek milu nyeri ya. Atuh begitu Bah. Nuhun Bah. Nuhun Bah. Bubul benungan Citarum bedah penetan pawenang piwulungan sang kuryang lebur batu jabdi banyu kumaracak jadi lengak. Tampokeun ieu. Sok Bah. Ieu lamun ditiup ku Abah hiber tur tak jadi seuneu engke datangna ka ditu teh jadi bangbung. Waduh. Bambung rangaek. Tadi mung ayeuna daek meureun. Awas. Cur nitis putih ti inung bejeunga cerak titis herang ti ramajan rengabutan jadi manusia. Nuling di lemah putih karaton di pajajaran. Kaeyang benceneng herang, kaeyang idek. Raksa Art Production. Awas. Itu. Hibar, kabelenyang itu tuh. Belakang itu. Itu juga. Ngobrol sulit itu. Aduh, masak juga kilatnya ya. Anak kanteng nobros. Tenang. Tapi kan tengah tipusnya. Awas. Tempokeun ieu dina wadah cai. Lamun ieu cai beureum berarti hasil. Waduh, Mbah. Lamun cai teu beureum berarti ieu senjata bakal balik deui. Saha anu apes di dieu eta bakal dimangsa ku senjata Abah. Ulah. Ari macan boga dosa, Bah. Gedekeun lampuna Reng. Awas, tempokeun. Tuh, ilikan. Caina oyang. Waduh, nya blok. Gedekeun lampuna. Keplok. Yuk angin ngogul. Amat angin yo. Tah, buka ayeuna ilikan. Beureum teu? Buka. Wah. Beureum Bah. Atuh, Bah. Beureum Bah. Itu imak make sukuhan naon, Bah? Geus. Lain si Tong loba carita. Ieu berarti hasil. Geus paeh Bah. Geus paeh. Ki buyung geus paeh yo. Hah, geus paeh. Tanya ngan ayeuna mah isuk dadengekeun lamun aya kajadian. Dosa perdosaanana Abah teu tanggung jawab. Iwal ti Jang Toni anu kudu tanggung jawab. Abdi tanggung jawab Bah. Bral, ayeuna mah baralik. Ulah ngarenong di dieu. Bah. Penting-penting gerek balik abdi Bah. Heeh. Yakin yen ieu dunya Coba ada gelis nyanak leuteun. Nih, tuh nyanak leuteun cenah meh. Mangga. Sanes ari hayam adu parantos aya anu mangmarabankeun. Parantos AA. Anjing rek dikuprakeun teh lah. Bade diabenkeun deui kitu A. Mun. Maafkeun deh. Sabab sanajan jual jeung kieu ge imah si wisit ya. Si bisitnya ya teh.
boga pamajikan mana gelis mana ngora bisa aja bari jengkit ipis perajina kurang pujangan mah mau laksana kumaha bari jeung cicing di lembur batur ayeuna kakara stengdek kodang geus eueun wani deukeut cek istilah barudak dia mah moyan kamar deui teh kerja ngobrol kalah ka aduh jeung na eta asa ngadak-ngadak angkeup deui aya naon teh teu sakitu main cerangna wih angin nah ada angin teh mana asa itu kumaha teh asa gugumbrukan kieu teh coba eta tangka jamu nepi ka muter kitu astagfirullahaladzim itu salak nepi ka junggal jeung dapuranana tobat ilmu naon sok lah nu rek dibahekeun ka dieu teu keung tegentar ieu lah geus apa pasagi lah nah atuh urang mah sanajan sok kakolot oge sing bener ngawulah teh keun bae da geus dasar da geus jodoh urang teh dasar milik emeh kudu menangkeun anu geus kolot ulah sok naon teh ulah sok udah gades kitu ulah ada itu mah anteng ngaraoskeun da abdi nu ngarandapanana mah pait peueur oge sobi bae mutan geura ari disebatkeun hayang aa puguh meuni umur geus 7 mulud oge mun abdi mah areuh tungtung teh ka abah ari kitu meni asa dikorbankeun nya atuh eta mah wayahna we sing karunya kakolot pan lamun teu kitu pan urang karunya kakolot pan nya eta ge abdi ge karunya kakolot daek soteng mun teu karunya kakolot mah moal daek abdi mah sudi cedis teuing kene wayahna aya nama da geus kieu neng coba ieu kopi AA ganti neng buat kan itu cai kopi AA ganti ieu buat ka ditu itu atuh itu ilah ilah ieu mah budak teh mangga ieu cai teh atuh maniku teh geuning da itu nuju eta naon da di dapur geuning bieu teh semuhun sawias atuh bade ka mana deui kitu henteu mah ka mana-mana eta ningal angin tuh dugi ka kitu tuh teh tuh eta dugi ka muruluk geuning eta sawo pentilna heuh sumuhun nya kunaon teh mani kitu geuning duka mani muter kitu eta museur angin teh rupa diangkep gitu kunaon teh geuningan ngan pedah kieu ye sakedik amanat neng emeh ulah keluar ti buminya calik we di kamar sareng teteh oge ulah angkat-angkatan di kamar pang jagikeun lah neng emeh mangga sadinten ieu mah wayana we mangga astagfirullahaladzim la ilaha illallah nah itu aya naon teh Gusti, ya. Ayo nonton. Coba. Raksaat Production. Gusti Allah eta geuting. Dugi ka lamaran kitu. Eta mah geuning teh hirup. Coba ya lat. Lat. Sing tabah neng. Eling neng. Tabah. Eling. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ngerasa dosa. Sorangan inget dijaga luarna jerona
Aing anu dijaga tapi pemajikan aing les pokok teu inget sama sekali teu dijaga. Senajan bari jeung kitu aing ngarti ye perbuatan manusia sanajan bari jeung kitu teu gimir teu keung ditunggu ku aing sanajan bari jeung kumaha moal waka dikubur ieu ku aing mayitna buktikeun ieu kasaktian aing hayang nyaho. Waalaikumsalam. Saha? Aduh, aya naon ieu teh beulah karibut kieu juragan teh? Iya aya. Lah kajantenan itu di kamar tuh pun bojo Mama Haji. Haji. Mohon manawi teh nguping ceng. Jang carali ku jang. Carali. Anu jeritaan tadi teh Pak. Eta pun bojo bogo. Pak RT mangga cari. Aduh, mun asa kaget tara-tara ngupingkeun kaributan kari-kari ayeuna kitu. Sumuhun Abah. Ieu kakalarasan we ieu ning sumping Pak Haji ka dieu ieu. Pokona kieu kasadayana kuring nganhunkeun ku dilayadna nya. Parantos nemukeun simpati ka kuring. Somo. Tapi kuring lantaran apa kana kamatianana pamajikan kuring. Somo. Nya. Ulah make cara biasa pamajikan kuring moal waka dikubur. Sanajan sabaraha poe oge. Kuring nu boga tanggung jawab. Heula ari kitu kumaha? Naon margina? Naon nu jadi margi pang lamun awak dikubur? Masalah ieu Mama Haji teu kedah terang urusanana. Pokona mah adalah urusan kuring ieu mah. Laras sanes urusan salira tapi di dieu numutkeun hukum sareng kawajibanana anu nilar ti dunya kedah dikubur. 12 jam waktosna kedah tos dikubur. Margi eta jalmi teh parantos ningal tawis-tawis bakal aya anu sanes-sanes. Teu bisa. Moal sabab ieu mah paehna beda ngadadak teu nyorang gering heula. Kuring nyaho ieu perbuatan manusia anu jahanam ieu. Sanaos bari kitu nanging masalah papasten ti Gusti Nu Maha Suci tumibana kana manusia ku sagala rupihal jalan. Nya eta mah dongkapna ti pada manusia deui. Manusia anu mulia anu nampi kana takdir ti Gusti Nu Maha Suci dina titik jeung detik eta naon datangna. Upami bade ditolak cara ku kitu bae hukumna fitnah margi teu kalawan katinggal sokna eta anu neuneunna. Cek Mama Haji tiasa dikitukeun tapi keur pribadi si Buyung nyeri lamun can males 7 turunan ka manusia nu berbuat kieu kurang senang kajenting paeh jadi setan guring. Astagfirullahaladzim teu kenging kitu juragan. Sadaya-daya kanggo manusia teh anu gagah makhluk teh anu unggul angin kesana nu kawasa anu unggul jeung nu gagah pisarat jagat buana ieu. Ieu mah cek pribados nurutkeun kana umum kumaha cek nu rea urang pulasara kubur hawatos memang sakedan hawatos sakali deui hawatos omat biasa mangga calik sa teh mangga ka dieu we kalebat mangga caralik we kalebat. Masalah ieu mah kuring nganuhunkeun kasadayana anu parantos sumping nya. Tapi tetep ieu mayit ku kuring moal waka dikubur can kanyahoan anu nyieun gara-garana sakitu bae. Mangga anu Pak Haji. Tapi nyaeta itu Pak Haji teh anu ngagaduhan harusna kawajibanana mah tetep ulah dikubur teh. Ayeuna mah ngalaleut para sederek tos ieu mah kamu titip antosan bae urang bada mikeun sareng sadayana para sederek anu umumna. Semohon. Nah, Pak. Raksa Art Production.